tepugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bunga gara sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara engkeuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara tak kual sakitu tangtuna oge meureunnan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh ya kemanunggalan sahak jeung sakawajiban luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Sulaiman pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku Bapak dan Lanud Sulaiman Bapak Kolone PNB Bambang Edi Purwanto nyaeta dina raraga bilang kala TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu TNI Angkatan Udara nya mudah-mudahan jaya di udara jaya di darat jaya salalamina amin kitu cek dek oge marukana bayangkeun lamun urang utang tara rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan sana ayeuna di Papua hayang misah ke negara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan babari tak urang ti dikepungna teh dieu nya tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna urang mah di Jawa Barat pan panai Jawa Barat mah Siliwangi matak Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning di Jawa mah henteu teu ngagerem paling di Jawa mah yoy tadi urang mah Gatot Kaca biba teh tah naon nu ngagerem teh maung tak kitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernagara sadar bermasyarakat sadar beragama ai sadar bernagara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawora deuleu sia jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok ayakeun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apan eta teh tanaga teh anu pasti kene beula kasenteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna beula kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara kitu nya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur
supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ekstasi, magadon, inuman keras cenah taleler. Itu mata kade jauhkeun nu kitu nya. Mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya, itu eta tina inuman, can tina kahakanan, can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang. Ai di urang jauh dirontok we deui. Nya. Oh iya. Ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian. Eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning. Can ayeuna VCD pornografi, porno aksi. Wah, dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewe keur nyeteh nu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngul usaha mah di urang aing ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang koaci atuh gatot kaca dina cangkang ciki pantes gini nya anoman gitu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang geura pikir ku si laing
dewek keur dahar we nguah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cing teh karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana. Heeh. Nya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Sok, ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, wilujeng sumping Pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar wungku dahar loba teh. Loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam. Tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba ta eta teh aya ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar. Aya yang mah tukang domba urang Sunda. Duh, cenah itu tinggalin di mastaka domba tuh. Kitu kana domba. Kana domba mah sirah we teh kayaknya. Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh. Itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah. Teu kasar. Lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leuneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum aduh jeung itu aksara naon teh teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno, Bapak Mayor I Made Hartawan, Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Samsul Komar,
sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini sanaos barijeng lungsur banyu tadi banyak rezeki tetetimika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana Pak Lurah Wilson nya Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip badai nyalon deui badai naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patullah Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikodeng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun ulujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan mun cakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumersari nuhun karena kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah amin nya cing digentos rahmat pitulung Allah amin jang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba idinya tah minggu oge pan sok di dinya alhamdulillah da resep-resep teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge dituna we harita kene oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya itu jeung ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng gitu aya aturan domba geuning mundurna teh dang tingkung dengtung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar mah can eureun nih kung dang tingkung geus nepi kana galar teh joblenyang lompat keluar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek
boga doma teh loba eta karakter doma hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemerak deui doma sakitu lobana daun nu sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa teteh karakter doma teh aya nu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya nu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya nu kitu aya nu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana doma teh heeh Munipi ka sabeuleun mah kitu teh. Menang meuli 3 juta teh teh ditawar ku Haji Apo 200.000. Aduh, ampun. Kitu tada wala euy. Loba pi kasirieun sia. Hiburan teh eta kan. Aya aturan 3 jetrak doma teh alus. Panu bobotona teh jong ngareng keneke gitu. Teu jangan doma mah paeh gitu. Aduh, ampun. Rupa-rupa aing mah. Loba pikasirieun, loba pengalaman. Marukana teh nya. Kitu da wala euy. Silaturahimna luar biasa Nuhun ieu ka Bapak Bupati kasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya amin di sana pihak kalayan urang sakantenan keune urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teteh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh ku ayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh ku ayana pitulung anjeunna nu matakca oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja jadi denge-denge teh atuda ieu mah ajabe jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung gitu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ieu bisa riung mumpulung dina wengi ieu amin ya katingal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon di tengaranna teh si
siberkam panayagan dewek teh mun dieu mah teh cacing siberkam teh si Ari alah itu tadawala euy. Dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini, kita tingkatkan kesemangatan, tingkatkan dedikasi dan loyalitas, tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Nya hayu lah teu naon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanu cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh. Da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah. Saking duit ka jam sabaraha? Oke cenah ka jam 1 makinya. Kitu. Nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos. Aduh ampun. Kitu tah. Malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara. Ka bumi akang. Ka itu Karagiri Harja ti UNESCO. Nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang. Oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan. Nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya. Daek keug teu kajeun. Sepan cawe aneh-aneh we peuyeun putri nong-nong. Ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping. Sumping ka dieu nya. Dolah sileung mah dulur ka nya teh. Dulur ti mana? Sarua cucungikna ge monyong jeung sia. Oh. Kumaha mun ngartieun moal pangna deukeut kitu oge. Dia omongkeun teh ka seuri kitu keprok. Dia omongkeun teh ka seuri, marukana ngabodor mun teh. Alah. Cenah hiburan aya nyong ah. Pogo we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna Angkatan Udara Raden Gatot Kaca. Macak deknya di lemur tara loba kasusah. Tara mikiran kasusah. Komo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Kesalahan. Adan aing salah. Salah kumaha? Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Ai hudang-hudang poek ai juga daing magrib padahal pe hujaneun yo cetrek kana pangeras suara aing teh dareuwas kaburitan yo adan we Allahu akbar Allahu akbar ai ret kana jam ding-ding karek 4:30 atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh. Gerapek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh, "Hoyah, da ieu mah keur latihan." Ceuk teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Homo zaman Asep Show magening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 6:30 teh deungeunna aya kolak kitu teh sacangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jo karelek ku aing teh hees
ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing dari tah ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heueuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung moh ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal kasawarga mah dalang galawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tak bakal kasawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat Bro, aing katipu ya. Ada sih nggak bodor. Alah, ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Aing ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy leumpangna. Leumpangna mah si lain nya kali iteup. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpu urang ngalajo film goblok kumaha dideleuna sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong heueuh caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh nu karingka nih jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing nu penting mah asil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh ka kapok sakina geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita teh nyaho dina gawir bulah ditu teh tangka kalapa mempan sok kitu tah melengkung pan aya nu beuntak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mah nama lempeng we jodoh lah cenah euy naon cenah euy ngageduk di dagor cenah euy
Nulu itu goblok. Goblok apa nih cek lolong. Ayo. Aduh. Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuing cenah da gede. Uluh, tangka kalapa cenah euy. Nah, sia nya tangka kalapa cenah. Pan aing mah fungsi beunta baheula goblok. Nah, cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Ih. Muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanaang wayah kieu mah. Beuna cenah dewek bisa naik na mah. Aya bisa mah cenah naik ya tuh ngalah kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Yo terekel nu sia urang mah angsrod di kaluhur. Kabayangkeun nya lolong naik. Teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug. Dugul di luhurna teh eueuhna naon? Barang ngangsrod deui kitu eueuhna naon pan? Jokoleang. Buh, werag-rag. Eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan. Tah, geus we hiji euy. Baru kana kalapa nu rag-rag teh urang. Aduh. Panai bakating ku nyeri mangihan maneh meureun. Sisi kiihna teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan. Yo wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Suruput we dikanya wah kolot teuing anjing. Asin euy. Puguh mecer lenci kalapa aja euy. Aduh amor lolong. Nah sia teh seuri atuh. Hare-hare we sia da geus ngadenge. Oh paingan tuh. Aduh. Atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy. Rojong aing teh. Sugane aing teh panek diadu pelawak. Alah, ampun cing lah. Kumaha dek kaul teh jadi edeuk. Ngiga ini sakedeung. Kaul manehna mah boga angkatan udara aya nama juragan Gatot Kaca nya bakat tingku bunga di lainnya itu duh ha pamere Batara Guru bieu itu nah jadi jangkung aing kan udah waduh atau baju aing gede teuing gitu peke kaul makanya alah ampun teuing aing lah aduh reueur alah jika bobotoh domanya alah nungtun doma geuning ai doma meleteng ke belah ditu teh di udag nya duh alah 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 hah hah bobotoh itu bobotoh eta Pak Haji Wilson alah aya deui euy bobotoh teh lamun doma diadu teh sukuna teh nyerona lapung tingkung dah tingkung beruak pang-pak pang-pang ieuh yang gitu aduh nya sagus itu nu kitu teh alah insok ya ngeulah ha
Anak baka jeung teu ngarti teh sok nah aku mah aing kena moal bohong. Balitung kan uang kewe. Segala lupa oge. Ngadirgahayukeun pan. Meriahkeun 60 tahuna angkatan udara. Dirgahayu. Angkatan udara. Alah. Para runtene ya kasadayana. Via ka anu nyarengan Pak Haji Bah